Assalamualaikum, Baraya Wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Ulah ngatu menangkeun ka batur dasar wah eta nganu teu meunang mah pahilina bapak resep dangdut ulah dihilikeun jeung nada adan pi omongeun dangdut adan ieu adan juga dangdutan hayyalas shalah hayyalas shalah wah ditutup sa masjid teh tah datang we nu adan eta moal teu cicing sia mah sana montong lieur nah pahilina nada bener. Ibu resep sawer panganten baheula bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran alus we ngan ulah pahili jeung nada Fatihah dekul eta imam meureun pohon nada geblus teh kana nyawer atuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah tempo jamaah tibatan aya amin mah jujungkelan di luar lol dewe imam eta cicing cenah maneh tong asup gemok ku aing masjidna ge pahili Pak pun lanceuk di Cimaung mah da anjeunna polisi Pak tugas di Cimaung di mah jadi RW nih ya polisi entong coba-coba ceramah juga ustad entong coba-coba nilang di jalan prit hilang ku aing ustad bagian polisi itu lamun dina upacara undang-undang bagian polisi mah TNI bagian nyiapkeun kepada sang saka merah putih hormat rok TNI kudu daweg suara kudu gede polisi ge sarua menye polisi di tempat penjahat tewak maknya teuing ge hel mun ustad mah lentong bahasana rengkuh dirina eta mah tugas ustad ai polisi kudu lentong jeung deuk nembak penjahatna puntennya bade ditewak tuh kabur manten padahal dina upacara eta teh simbol kemajemukan bangsa sok tempo dina upacara simbol kemajemukan bangsa aya TNI na aya polisina aya kiaina mata kiai tugasna ngadoa pandai ngadoa melentong geuning ya Allah ya Rahman ya Rahim tuh salamun TNI keur nyiapkeun lamun polisi mah wayahna tugasna maca undang-undang hilikeun geus sok kiai maca undang-undang pan maca undang-undang mah kudu daweg suara ge kudu gede Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Polisi eta apa? Cobian kulebe pan kudu lentong mah teh unang kurung we unang RT bari mau proposal masjid deh gerak cicing dina porsi masing-masing mata cek kuring mah ya di loba budak ABG neangan pisalakian mah talung ka ustad melentong bahasana umi tos nyangu teu acan abdi wios urang puasa we kajen nepi ka begung teh puasa we haben tah lamun ka TNI beda deui tarik sorana gerak nyangu siap 86 kudu kitu jawabanana tah polisi sarua gerak nyangu prit silamun acan ditilang suku aing. Jadi tilu pilar Pak Bareda inilah dina upacara kemajemukan dina bangsa urang matak sok silih ajenan ku cara cicing dina porsina masing ustad ulah jadi kades tong jadi ustad kene bisa jadi aya Pak Kades sok tuluikeun ulah loba ngeluh dia jadi kades bingung cenah jadi kades teh capek riren atuh lain ibu-ibu loba ngeluh capek cenah hirup di dunia teh uih atuh ke akhirat ka itu matak hirup tong loba ngeluh hirup mah tarimakeun jalani syukuri
tak eta kamanfaatan jelema teh nu bisa narimakeun kana perkara nu geus dibikeun ku Gusti Allah. Heeh nya. Ustad tong jadi kades, kades tong jadi ustad. Mata kuring memilih jadi ustad teh naon? Teu milih jadi kades. Jadi kades karugi-rugi. Sok cobaan kades pidato deuk setengah jam. Moal aya panitia sugan puntenna Pak Kades ieu tilah sambutan. Eueuh. Coba jadi ustad ceramah 1 jam 2 jam. Engke teh puntenna cenah ieu kagegelan. Deuk ditampa jamret teh geuwat. Patak geus jadi ustad. Tah hirup tah. Mata kelalakon kehidupan manusia geura cicing dina porsi masing. Kunaon atuh kolot baheula dakwah nu ku cara kitu? Lantaran zaman budaya. Nah, maka budaya lahir nati Prabu Siliwangi, Prabu Raja Silih-Silihwangi seungit. Jadi raja datang ke rakyat kudu nyengitan rakyat. Apal kasusah rakyat, nyaho ka bingung rakyat, bisa nyusut saipanon rakyat lain eta nu keur di Arab-Arab ku rakyat. Lain mah beas mahal, ai rakyat kalah kasih. Cari aja keong sawah. Beas mahal Pak, ayo nu pidato kuat ngeunah nih, bayar beas mahal kan itu 400.000 sakarung. Kumaha pidato na eta nu di luhur, makan aja keong sawah, kusia ya. Sedih lah tuh dah. Mana nama beas 400.000 barang dahar lagi di rumah makan, coba urang. Bener Bu? Geus aloba nu ngadaharan ukur daun sampe eueuh beas atuh. Nyaho abdi ge. Kali-kali hayang da tepung jeung nu kari itu diomongkeun tah data gitu tah. Di belah kaler aya nu ngadaharan pucuk sampe lantaran teu kabedag beas. Di belah kidul aya budak putus sakola. Di belah wetan aya budak anu musafir di jalan lantaran eueuh inung bapana termasuk hampura. Hampura ieu. Kunaon ayeuna pekat penyakit rakyat merebak di jalan-jalan. Geus teu keungeun deui ku corona aya. Baheula mah corona mah aya jaga jarak jadi beger teh online geuning nya. Da sieun corona di antal mah jadi online we geuning beger teh. Da ayeuna mah geus lain online deui, geus patepung deui, Pak. Tawayah kieu ka luarna teh tah. Rok geus paronok, kaluhur you can see, buuk di beureman, saloyong kuring datang tujuh, Om, check in Om. Cicing heula tah ka Sudon. Cinta moal abdi mah. Oh cenah ieu mah juga ustad anu di TikTok. Om cenah wayahna selfie amung cenah amung. Aduh, selfie jeung maneh viral bahaya aduh. Tapi kuring sadar yen ieu budak gawe dinu kitu lain kahayangna. Aya sababaraha hiji masalah dina hirupna. Cing teh neng sabaraha teh ari neng teh jam 8 ke jam 10, 7.30 sareng hotel. Oh cing teh teh ai 600 penginapan nu 150. Cing teh ieu 150 kewean tos santos salat subuh. Cing teh di mana eta? Di kebon buncis cenah nu kitu. Bae cing teh di kebon buncis we yu cing. Belenyang abdi kasubuhnakeun ka kebon buncis. Aya saung 2 meter persegi diuk we. Lain deuk naon mikeun duit, tah cing teh aya duit kop keur maneh. Ngan kuring deuk nanya, kunaon bet gawe dinu kieu? Pertanyaan lagi kunaon bet gawe dinu kieu? Nyurubut saipanona ceurik ampir nepi ka nyuuh. Berarti lamun ibu ditanya ku salaki ngadon ceurik, berarti ibu boga beban anu gede anu teu bisa diomongkeun. Ieu ge eta budak eta teh ceurik, Pak. Kukuring dirobah pertanyaan, "Neng boga inung bapak tos teu aya. Ka mana ngantunkeun sadar diri, berarti ieu budak yatim piatu." Cing teh boga salaki tos teu aya, ka mana kabur. Tah nah HP kuring aya foto salakina deuk diteangan di dieu tah. Sing tarangung jawab aing ngawin jelema teh kalah ka janji kabur wae teuing. Lamun deuk dicerai-ceraikeun kudu boga surat cerai ka KUA datang, lain ngantep janda bodong. Deuk kawin jeung batur bingung ku lebe teh dikawinkeun da sieun, aya teh dikawinkeun mah nya kumpul kebo. Tah ieu teh aya Pak. Beungeut teh lalakina deuk diteangan anu tingali we. Nu mana? Itu geus silih tuduh tah cenah tah. Inung bapak geus eueuh salakina kabur boga cinta budak 2 nu hiji SD nu hiji SMP bari ayeuna mah sakola teh cenah biayana ge gede saragam kudu ini kudu itu teh mimiti seragam batik olahraga jeung segala rupa poe rebo kudu ini kudu itu rek ti mana ari abdi lamun eueuh modal hirup ngagebeg kuring wah cing teh cilaka cing teh jadi neng teh yatim piatu sumuhun salaki eueuh cing teh aya di neng kades aya
osok barang bere cinta ka neng pan neng teh sidik yatim piatu jawabanana hampuranya dia cenah keur kampanye jika nu heueuh geus jadi mah cadu kudu barang bere ka urang hampura lain cek urang cek si eta urang ge tah lain cek urang cek si eta bisi bapak hayang data yuk urang bareng ka itu cing teh aya cing teh ustad aya nu sok ceramah nya osok barang bere ka neng saruana ustad diukur ngadalil wungkul karena mere ka yatim mah kacadunakeun hampura ustad lain cek urang cek si eta urang ge tah cing teh aya jamaah pangajian sok abring-abringan malam Jumaah geuning barjanjian malam Minggu geuning sholawatan poe Jumaah geuning seueur cenah teu abdi geus seueur ngawalen osok barang bere ka neng pan sidik yatim piatu nu pangajian teh abdi ukur paramer baju hampura ieu lain cek urang cek si itu urang ge tah